Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna urang geus jeung Mang Kang Nda ya, Kang Nda, oke. Jadi orang bakal ngawawancara Kang Nda tentang masalah-masalah pangangonan. Bisi maneh teu apal, tonton video ieu. Jadi kumaha ieu Mang nyebut Akang. Kumaha Kang silsilahna pangangonan teh eta Kang? silsilah di palih mana nanya itu? Jadi aya nami pangangonan gitu. Eta kumaha? Janten kieu. Nuhun. Kunaon ieu tempat disebat pangangonan? Nuhun. Di kapengker tahun kapengker janten ieu teh nya tempat pangulinan budak zaman baheula. Jadi zaman barudak baheula kitu nya. Baheula Jadi zaman bisa kuno ayeuna teh sekun teh ngantunkeun. Janten kunaon disebut pangangonan? Nu disebat budak ingon eta budak anu sok ulin bangsa kaulinan tradisional, Kolecer merenya. Nang layangan. Eta bisa disebut budak ingon. Aya oge nu bari ngangon. Domba, sapi, munding. Ayam bepaling teh mah ieu mah paribahasana. Janten kunaon disebut pangangonan teh tidinya. Janten tempat pangulinan budak ingon. Jadi pangangonannya Tempat teh pangangonan. Emang sami kantos sapungkur sok ngarango sepi-sepina teh dari mun sapi. Tah, ayeuna jadi Akang gaduh idena tempat wisata di pangangonan teh di mana? Janten ide nama ieu teh ngadamel tempat wisata lokal. Ieu teh janten inspirasi Karang Taruna dusun ieu nyata dusun Mekarsari. Jadi barudak Karang Taruna gitu inisiatif janten marurang kali mangsa ketua na anggota-anggotana janten aya inspirasi ngadamel wisata lokal ajang kapayeuna teh pendapatan urang sarerea. Janten aya pemasukan ke Karang Taruna, pemasukan ke dusun. Janten urang teh salin. Ya pami aya nu naroskeun misalnya teh alamat gitu. Eta di paling mana aya alamatna teh? Bilih bade sekeluarga mengunjungi wisata alam ieu lembah Pangonan Indah. Dina Google Maps tercantum aya serat teh lembah Pangonan Indah aya muncul terus aya di dinya. Alamatna dusun Mekarsari RT-na 27 RW 7 Desa Babar Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis. Pokoknya dina Google Map ge
Aya. atos aya tercantum. Jadi mun bade ka dieu dina Google Mapping teh tercantum gitu nya. Jadi gampang lah. Model ieu aya nanya pendapatan gitu, kumaha eta pendapatan? Pendapatan ageng henteunan Nyaho gitu, agak dan alhamdulillah kadieu nama panginten pendapatan teh tos hampir mencapai hampir 1 juta. Jadi tes hampir ageng gitu nya. Hampir ageng alhamdulillah. Nah, pendapatan kurang supaya ngadama wisata lokal ieu. Alhamdulillah aya hasilna. Nah, gimana? Tak ieu teh progres ieu teh program ieu teh hampir seberapa persen aja teh? Panginten tina sawangan sim kuring sorangan. Naon? Tina sawangan sim kuring sorangan. Ieu teh lamun bade dugi mencapai 100% masih jauh. Sejauh Masih jauh. Janten ieu teh lah aya 40%-an. aya 40%-an mas. Aya 40%-an janten hampir mendekati 100%. Berarti masih tahap pembangunan. Tahap pembangunan masih banyak. Masih syukur pokoknya mah sawang-sawangan ngadama tempat-tempat rekreasi keluarga. Model mun pami nyamun aya nu ka dieu misalnya sakeluarga. Eta saung teh kumaha eta teh nyewa? Apa kumaha eta teh? Panginten masih ditarget acan ya. Acan. Jadi janten saung mah mangga we. Mangga eta urangnya. Bade dinya. Bade wae nyewa panginten. Mangga gitu. Bade henteu wae mangga panginten. Jadi kan masih bertahap pembangunan ieu. Pembangunan. Gitu. Janten Masih can ditarif kitu nya. oh, itu istilah nama lah sewilasanya. Oke, sakitu we nya video berbincang-bincang jeung Mang Nah, Enda. Kade ulah poho di subscribe, like, and comment video ieu.